maksud pinangki gagal iya kulo What happened? Ke diu keula lana. Hah? Diu keula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan dengan sakaremel mah. Aya naon? Kelanan diuk. Ai jual cium kuas banci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam gitu. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam. Islam. Eta teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing ge Islam. Mangesa di dalam pengna bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakapae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak teman. Hah?
lain isnet Islam nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengsenya eta sasih Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heueuh nyaho ka Masjidil Aqsa Bregong salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha heueuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha heueuh nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama hah sia nu budeg bolot hah bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk ke sini dia ngomong jeung aing ha diuk maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu nabawa nyamuk atuh diajak apa nabawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama ge nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heueuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang
nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan satekah pola dunungan urang. Siap. Burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya kantos tepang oge di langit ka hiji teh kadu ka hiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada lumapahnya. Para rugu dakwah teh ongko dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kala labur geuning mustamina karena soca ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun India nya di Bogor ka kidul nya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru naon healing bisi kasabat bisi kasabat ti korot eta akang baru lepas pisan awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata ieu mah sok kamu pugu senjata akang mah kade tembak aing lah haling duala siapa naon ri akang ongko nyumput tuh nya tukangan kai
Ai irungna nolol. Da panjang. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya. Modar siapa? Hush. Hush. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Tingali. Panahna tingali heula. Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Da jauh dunungan malemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah saling di Allah. Kan dunungan nu akang. Nu akang mah. Oh, anu dewe ka mana nya euy? 7 tahun. Wah, bablas. Kaget teh ka euy. Wah, bablas kadakan geuning. Kabinti. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga mana? Cadat pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek nu boga. Iya geuning gede. Alah. Lain mana teh teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya labarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Ingat-ingat Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Anjing. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Kolina. Ye meni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi ngejar. Hey. Muni ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kemana Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Alah, gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Hai kakak.
Ya. Kang. Bapak saya di mana yang ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput kan. Hei. Di mana kan? Waktu bau. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet ya kan dulu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang mana? Wah, baru kada benang meureun. Wah. Ditempo banget. Gelo ngabinti hoi. Ngabinti hoi. Iya, modar sak. Anjing. Eta gerakan naon eta? Hebat dulu. Weta. Lesan. Iya. Oh, sia. Aya eta Kang tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Ya weh. Weh. Wih, woi. Dari Kang. Siraje. Woi. Woi. Aya eta dipunak. Ingat tong dibawa ulin kitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya. Iya. 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 Mereka bomoan. What? Lain dari mereka kesempatan buat atap nen. What? What? Anjing lah. Si anjing nyambang si Sinawan. kanyut aing dipencet teh. Iya. Rasa bagus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik jelema. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih. Udah. Aduh. Adios ya. Udah. Gelo amun saya. Akang rek naon. Rek naon nomor. Anjir, muni gede dulu. Lain akang gareuleuk lah atuh. Besar amat. Harungkeun gajah ka sungai. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah kemana tuh akang dicari Bu silaka euy. La naon kali sia? Dicari warna. Itu orang santan juga. Aya nu lah.
lapor dina got eueuh dikali-kali eueuh sugan euy dina angkot eueuh angkotna geda loba atuh kumaha geus ieu bapak aing geuleuh atawa milu ka rombongan sajen urang teangan piraku urang teu nyaah anu jadi bapak heuh bari urang nyimpang heula euy kamana kayaknya ka Jatimakmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu istilahna kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heuh atuh urang kainya we hayu Yayasan Amalilah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos rek minta dolar lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat yeuh nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak RPRI ieu mah Bapak RPRI Sunarto Suranto mawar bodas nya itu mawar bodas anu kitu teh geuning mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah ya teh seakan pada giring kau jak Berlin
dieureunkeun teh kira-kira teu ridho mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung teu ridho segala mawar modas mah dangdutkeun gara sok oh eta kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui meuli teu kaop reureuh teu kaop reureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak era Ion Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal canyawer canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea aja agung keseniman teh teh ka seniman mau ka masyarakat urukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda teh heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ion Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah kasep gitu padahal Yuswa nama teh tos 18 tahun 18 tahun mah budak heeh kalau bagi cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Paji Endang Raina Paji Endang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima semua keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikene ti Cina oh ti Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul deuleu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi ieu tah can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh raya Lumatakeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranes lain pemborong lain tua cikieu we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang teh heeh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa tamat mah euy dina sagala rupa ilmu jadi duit oh kitu bener kan can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal mata ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur doktoranes sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula benten ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyat heeh nu ningkat bener dalang tinggalieun wawasanana kurang teu bisa ngigelan jaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi
ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana? Heuh? Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Juru panggung ngabebeula. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya, benar kan? tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik, so sistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agama nama biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebut lagi cek urang Sunda mah kedul. Kedul. Ku uleun. Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh Marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihkan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar, benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya Leutik benar kan? Heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui, bener. Heeh sok. Nah arek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Dagang, dek nyupir, dek ngabeca, dek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Harta. Keur manjangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya, bener kan? Sampai berhasil. nu mataknya lebah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gambang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu gambang pantina kai teh gambang. kai jeung panjang terus kan tapi. Gara sok lagukeun gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeunah. Dari tunjang Barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Tuluy gener. Bonang jeung rincik. Jenglong. Rebab.
tenang Sinen Dina zaman pawangunan zaman negeri kesatuan tah dewek ngiga lamun tayang tenangan sing napa persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing Aing Berlin urang ketipu ku si Akang tak gitu politik teh euy Politik lemas lain lemas gitu dangah aja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigana dikenangan lain kepancing Lin gitu tah moal aing ngademo ceuk nu nongton genah bapak hajat ngeunaheun kenangan kena coba lamun saron gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelok nu hiji salendro Ije Mataram ituna kabeh teu puguh he nakolna teh gresok tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu puguh Harengheng teh bener harengheng Pak Jejet ku dedelean teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge Bak nah aing geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gerepek pikir ku sia naonan kitu pada bener kan nya alus mimiti halus mimiti alus disetar goreng di finish tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu penjajah baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbui yang dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui da naonan gresok pikir ku ya sama tina berjuang heula tidak berjuang heula sagala rupa oge apa pahit ketirna gitu eleh keneh ku paningrat ya do nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana amin tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang teu beda we ti balong beda balong kumaha ya Kang balong saat laukna kokocopokan